Lain mah tadi orang menempuh eta barudak nu balik di kota. Terus Eta kabaru li baju. Handphone nu halus. Beli mobil, motor. jadinya hayang dong siga gitu. Hayang atuh. Udah mun ieu mah euy. Aing teh perlu nu ka ditu lah. Jangan saukur anu kitu mah. Geus we saya aya hirup mah. Mak, itu Dudung jeung Omad kenapa naon cenah mak? Naon? Dung, Mad. Ka dieu. Nuhun, Mak. Dung, Mad, Ceng. Kumaha di tempo teh ningker ngabahas harta jeung bana. Keun sabar, cu. Ieu mah hayang ngajarkeun hiji hal anu penting pikeun barudak emak. Ulah agul ku payung butut. Sagala nu piboga ngankur titipan tinu kawasa. Naon ari agul ku payung butut teh mah? Ulah agul ku payung butut teh hartina ulah jadi sombong karena barang-barang anu teu lestari. Payung butut teh gampang rusak, sarua jiga barang-barang teu katingali. Mewah tapi cantang tuh bakal awet. Urang kudu inget sagala anu dipiboga teh kur titipan ti Gusti, lain milik urang, Jang. Jadi orang teu kudu sombong pedah boga barang-barang anu mewah jeung leuwihnya, Mak. Nya leres, Mat. Harta barang atawa naon wae anu urang boga teh ngan saukur titipan ti Pangeran. Urang teh bisa ngajaga eta salawasna. Tapi nu penting kumaha urang migunakeunana kalayan bijaksana. Jadi orang kudu tetep tawadu. Teu hayang ngagunakeun barang anu mahal pikeun pamer. Laras mak. Bener pisan, Aceng urang teh kudu inget. Harta teh bisa datang jeung indit iraha wae. Tapi anu tetep penting, urang mah kudu saling ngabantu, babagi sareng hargaan sagala anu dipiboga. Alhamdulillah, anak-anak mah teh geus ngalarti. Mudah-mudahan papatah ieu bisa jadi pituduh dina hirup urang. Supaya hirup urang tetap tenang, sareng salawasna diarahkeun ka jalan anu bener.